Nah, udah. Udah. Aduh. Hei. Ampun. Ulah maksa kana umum. Matak naon eta putri teh lamun kadewekeun. Heh. Ieu mah anu embung dipaksa anu daek henteu. Cing mikir saeutik atuh. Aduh. Sabab urang teh cing boga pikiran. Lamun mungeun maka itu ge dina rumah tangga teh moal beres. Cing mikir saeutik da urang teh. Pek pikir ayeuna ku di dinya. Kitu tah.